anu ngocor ka alam kubur tilu dina hadis Rasul kahiji sedekah jariyah bari ikhlas karena Allah, kadua ilmu manfaat bari di alam manfaat, ilmu putra anu soleh ngadua wale-wale, dosa urang lamun ditimbang ibarat budak lautan, ibarat gunung luhur sarta meni ageng pisan, peci sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi peci ciri lalaki nu ngabakti ka Yang Widi, jilbab sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi jilbab ciri istri nu ngabakti ka Yang Widi. Sanya eta malaikat meberkeun dua jangjangna ka jalma nu angkat ngaos sarta ngeni ageng pisan, ari jalma nu angkat ngaos maka eta dilabatkeun ka surga anu langgengna nyata surgana Firdaus.